Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia sim kuring pada ngadongeng anu judulna Situ Bagendit. Di wewengkon Garut aya situ ngaranna kawentar ka mana-mana. Nyata Situ Bagendit. Cek sasakala mah asal muasalna kieu. Baheula aya hiji randa beunghar katelahna nyindit. Ngaran sajatina mah Nyi Bagendit. Manehna kacida pisan kumedna. Geus taya nu birek deui kana kakumedanana teh. Salianti pakacar-pakacarna mah tara nu daek asup ka imahna. Estuning lain babasan eta mah hirup nyeunangan teh. Ngahaja mencilkeun maneh. Ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. Maksudna taya lian ku bawani embung campur jeung batur da sieun ka sorotean. Kacaturkeun kerusum panen di ditu di dieu ceuyah di baruat. Ka sawah nyinditna oge loba nu gacong. Ari rengse dibuat sanggeus parena dikaleuitkeun sakumaha tali paranti nyindit nyieun sedekah ngundang lebe jeung sawatara tetangga. Popolahna saniskara ku sorangan taya nu ngabantuan. Sanggeus rengse anu mantuan ngakut tuluy diundang ngariung tumpeng. Atuh kana ratusna. Sedengkeun tumpengna teu sabaraha. Nepi ka ngan sakoteapke geus beak. Keur mejeuna bala kecerakan solongkrong aki-aki bongkok nyampeurkeun. Ku pribumi teu ditari teu ditakon. Nyapok aki-aki teh oleh yen teu kawa lapar. Sugan aya si piwelas. Anagan tawang teh nyindit beut nyarekan, nyeksek-nyeksekkeun, pajarkeun teh ka era. Teu ngautang gawe menta bagian. Tungtung nama nepi ka nundung aki-aki di ditah nyingkah. Cindak namang selain picaritaeun we. Aki-aki eta indit bari jumarigjeg. Bangun tenangan. Samemeh indit manehna ngomong kieu. Sagala ge boh kanu hade, boh kanu goreng. Moal taya wawalesna. Ngomong kitu teh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. Saenggeus beres dalahar, amit rek baralik. Kakarage pating laleos. Rugreg ngarandeg. Sabab aya nu tinggero. Caah, 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 ceuna. Teu kanyahoan cai datangna ti mana. Ngan leb we pakarangan nyindit teh kakeueum. Atuh kacida ributna. Jalma-jalma geus teu inget ka diri batur, asal salamet ti dina bae. Nyindit oge nya kitu, niat rek nyingkaan cai, tapi barang keluar ti imahna cai teh nepi ka lir ombak laut tinggaruling ka pelebah nyindit. Imahna terus kakeueum meh laput. Nyindit angkleng-angklengan. Satungtung bisa kene mah teu oleh-oleh menta tulung. Tapi taya nu nulungan. Da batur ge sarua ripuhna. Nyindit ngelelep beuki lila cai teh beuki gede bae nepi ka jadi situna. Ngeueum sakabeh pakarangan Nyi Bagendit. Sakitu nu kapiatur ti sim kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.